ngapangdangkeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteumeun nggoning urang lumampah di alam dunya. Jadi para baraya SMS di mana bayarna utang napisan ke para baraya ngagaduhan hanca ieu carita Jawarati Mahamau karangan Kaisa wayanan bersibandungan ku para baraya bagian anu ke-42. Sakumaha sekali ieu carita hanca penting kamari dina bagian anu ke-41 pendanaan jadi kebegatuan jeung angsa alam tiberang di pertempatan khususnya kawirapat di kali skala surya harita megat jalma orang simana orang udah teh Wardi jeung Mang Upas teh nya. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita naon nu bakal kajadian langkung tos namah mangga urang sami-sami bandungan ku sedana kadayana panajanira poho kana panto lain kana kunci wilujeng. Cetna sorak manuk mapasan keayaan alam di wewengkon Pileuweungan. Breh buat tantungan jalma pating kulunu tinu bala horeng simana horeng Wirapati jeung Kalasurya rek megat buat tantungan jalma nu ngaleumpang ngadigle make jalan eta. Dia koga asa-asa wawuh ka eta manggruk utamana pisan mah kana urang kawas-kawas luar di tapadura. Ayah bangga ya bisa malas mati di dia ini ya. Cekak Surya bunuhin pisan. Sabab manehna oge moal poho kan ngaran Wardi. Nugas kungsi gelut bebeakan jeung manehna. Bener boy. Bener eta Wardi jeung aki-aki urang Cibendi juga ada matu. Wah, begitu mah urang teh untung ya. Sabar tu kudu hese neangan yakin bakal hasil modern Suwadi. Rasakeun Suwadi aing nu bari modern sia. Cuk Wirapati berjeng cumedu. Dengan tipe perangkat ngepelkeun perut untuk kakerot ngancing nahan amarah. Atuh geus yakin kitu mah duana taki-taki rek megat musuhna. Nu yakin eta teh Wardi lain jeung Mang Upas anu disangka ku Wirapati jeung Kalasurya, Wardi inditna teh jeung Aki Puralaga. Nu memang keur ngahaja neangan dua bangsat anu sok ngagulurkeun urang lembur Cibendi. Aki Puralaga anu disangka Mang Upas ku Wirapati katut Kalasurya harita leumpang paluruaan jeung Wardi. Jeung aleumpangna tenang pisan saeutik dieu teu boga sangkaan. Yen dirinya teh aya nu ngintip-ngintip
Sabab memang kaayaan lebah dinya mahalelang teu matakeun. Asa mustahil lamun sig aya anu nyumput reka bongohan teh mah. Gumasar kana hal eta dua ngalimpang salse, malah bari ngobrol. Nyai kejang lagi, gimana kira-kira si Badog nu dua tehnya? Nyamu jauh ti dieu kitu acawa. Moal sepuh. Besok mang upas oge kerabah dieu teh tingaliosna teh. Manawa sareng manawi aya milik tiasa tepang sareng manehna sabab lamun aya jelema anu liwat sok dipegat saurna mah. Kitu jage. Sumohun. Tara pilih bulu teh jelema teh da puguan niat oge ngabega sepuh. Sugan niat wae na kitu. Si Wirapati teh ngabegaan teh ka urang duaan, tantu babari nyang kalakna. Ya muga-muga we kitu atuh. Sabab akide ite geus sabar oi. Hayang geus hasil nyang kalak mangkeluk anu jahat jang terangeus. Atuh saja badak kitu singga panggih laratan jang wirosada. Nya di mana larus pisan kitu sepuh. Abi oge emut ka wirosada kumaha atuh nasibna. Aki Purnaga jeung Wardi terus salimpang. Bari jeung teu woleh ngobrolkeun musuhna anu dua. Oge ras inget ka wirosada bucan kanyahoan nasibna. Harita teh lampahan Wardi kadua Aki Purnaga beuki deukeut ka Megat. Kala Surya jeung Wirapati geus taki-taki rek ngabegal ka duaan. Akhirna, zrung dua kalangkang hidung keluar cenah bala. Jelug ngaperga mengatan jajalanin. Atuh Aki Purnaga jeung Wardi ruwasin. Duana ngaraneg sarta melongar duaan. Gebung Wardi ngaenjag atoh campur jeung leuwas. Sabab moal ka panglinan. Yen anu Megat teh musuhna. Ai sugan teh bapana si Sutir. Parepek Aki Peot. Monton uruskan perjalanan sia. Kaula aya perlu kasihan dulu. Nu kudu buru-buru dereseun. Wirapati nyempak panon melotot Aki Purnaga anu keur calohok. Sadengkeun ka Surya mulayang urang ka Wardi. Kawas nu hayang ngeureuy buleud-buleud. Jang saha teh aya teh? Ceuk Aki Purnaga. Bari ngareret ka Wardi nu harita geus tatang-tatang rek kangan musuh. Aya milik sepuh. Doa urang teh dikabulkeun kawasa. Tah ieu si Wirapati jeung kala Surya teh nu kudu can kalak urang duaan. Sok tewak si Wirapati ku Aki keun abdi mah atuh berenyang kala Surya. Wardi ngomongna ditarikeun. Nah aja ngarah musuh reuwaseun, tapi jauh kari leuwas. Lantaran geus Megat ti tadi keneh sarta nyaho kanu daratan ngan edas hitungan salah disangkana Bapak Upas geuningan bet Aki Purnaga. Wah, iya Wirapati jeung kala Surya teh. Kabeneran. Nongso. Aki Peot. Makin ngabangus kabeneran. Naon maksud anyun? Yolah. Memang kebenaran we. Sabab Aki teh geus hila euy hayang tepung jeung maneh. Jamarane duaan. Kari-kari diparengkeun kepung di dieu aduh nyambungah Aki teh. Jeung Aki Purnaga alem pisan nyariosna. Jeung nembungkeun gugup terjauheun gempeur. Hal ieu teh ngajadikeun hate Wirapati rada mandeg mayong. Manehna geus bisa ngukur kana ilmu Aki Purnaga. Tapi gancan harita. Aki Peot. Saha sia nu sanyana? Aya ka mana sia kumaha nilos ka dieu? Wah, hayang kojor atawa cek iku Aki mah. Teh hayang kajar, teh hayang kojor, hayang salamet teh. Sada hayang nyalametkeun. Ulah sulangung teuing aya ka kolot teh. Ulah sulangung kitu apaan Aki teh geus kolot. Wirapati, nonton di bawah ngomong wae Aki Peot mah. Padaran gaya, ulah dielatin. Kalau Surya nyaringan,
Kitu nanti barijeng maju obanan walengkah ngadeuketan ka wardi. Srog atuh harita kena oge wardi masang kuda-kuda. Panon ngolotot takala surya sayaga pikeun galungan. Oh ayo dah. Nah ada gesan ya aing gedu. Ayo aki-aki brod maju sia da aing jaho. Sia ca urang si Beni ya. Mengaula ka Demang Purwa. Sok berat cawak aing teh lamun heueuh sia wani. Wirapati nantang kitu teh barijeng cungkeun peuh katufu. Panon buria beuncelik digan kadurigan. Atuh pugu aki Puralaga muni beureum cepiona asa dihina ku budak ngora. Nyate nanaon ai maksa mah. Ngan kulah nyalahkeun ka aki lamun hijab pinanggi bahla. Bahla di mana syak? Yo, monyet mana? Puralaga disikitukeun mundur salengkah. Lain arek kabur tapi ngawahan. Milih tempat anu sakila laluasa pikeun tarung alias gelut. Sasewe ari kolot mah di gurung gusul kawas barudak ngora. Ari Wirapati cep teu ngomong deui sabab atuh aki Puralaga teu ngomong deui. Manehna nganggap enteng jeung hampang ka musuhna anu geus kolot. Anda semuk teh harita Wirapati ngirimkeun beureum kana beungeut aki Puralaga, tapi aki Puralaga teu diparire, anggur maju barijeng calana piu, geup atuh harita. Ngegelna si Wirapati barijeng tur dibandingkeun ka katuhu. Nyawak naon ujan bangong domesya ganti gurayan mahina sekali. Wirapati ngurenya tudang panon burhai beureum wirang di korong catang cenah naon geus ngagubrak. Naon deui ujan sok maju lah dak ge moal mundur bangsa kolot rasakeun sia. Wirapati sakila nayunkeun suku katuhu keur majebrang jeung baradang. Rek macejek dadana aki Puralaga, tapi man sakila ditanggul kedua leungeun si aki lebah keunangna. Diparengan ku awak nu maju, sarta suku katuhu maju barijeng ngadorongkeun awak Wirapati. Yo, tos 2 kali gebis buga. Cek aki Puralaga ngomong sopan ditarimana asa ngahina ku Wirapati mah. Korea Wirapati hudang langsung ngirimkeun tonjokan lempeng ngarah kana hulu angan. Kiaiso hilap aki Puralaga ngageluar ka gigir hiu kramak. Pikiran leungeun Wirapati kitewak segud dicentok dibarengan ku ngajauh tuurkan katuhukan ega burung. Yuk Wirapati ngelonjong ampir sirahna ninggar kana tangkal tisu anu aya di sisi jalan. Ngan untung kaburu ngarandang katahan ku suku katuhu. Goncang balik di kaki Puralaga beut leuwih geuneug. Kunaon jalu kaya kasosoloyongan gerut teh. Sok maju deui ayo mawani. Wirapati tenembalan kalakahahuhkeun ka nafsu. Manehna ngerasa gimir hate leutik nama aki Puralaga teh. Sabab serangan manehna geus 3 kali sakitu cepetna katadak bae. Bangun gampang digagalkeun anak eta aki-aki. Malahan mah manehna ampir balai. Ulung gelo aki-aki edan di antepun yo. Tapi aing bangun sagedong. Moal aing si Wirapati. Beraku elek ku monyet mana? Cek berentas ning hatena Wirapati. Barijeng terus rog deui masang kuda-kuda. Panon ngurleng kaki Puralaga. Huntu mah kakarot nahan amarah.
Wirapati ngarti, mun manehna ngagunakeun ilmu silat biasa, moal aya hasilna. Sabab Aki Puralaga jiga nu babarieun pisan ngadahna. Anina Wirapati boga karakter ngagunakeun ilmu ti Panjiruyung, da can ngindeng digunakeun. Brak, Wirapati ngadepong ngadaom nurutan meong. Moga ada kaki pelot gua Wirapati ngagerem bari panon waloton. Naon jamang keduk ge. Ulah ojo bae nyaon ke jag. Sok maju lah hewan ieu mah. Raketek. Wirapati ngumpulkeun tenaga dina ramu-ramu leungina. Nepikeun ka jadi heuras. Jika anu keke ngandung tenaga anu rohaka. Heuras alabatan wajah teh kasebutna. Nurutan meong anu kermetakeun kuku-kukuna. Lamun arek ngarekep mangsa. Kolebat, sulung atuh harita. Wirapati ngubruk Aki Puralaga dina kacepatan anu kacida pisan tarikna. Anu dialak teh musuhna Aki Puralaga. Tapi jika nyawan Aki Puralaga geus nyincet manten ka belah kenca, beri ngetikeun peureuk kana punduk Wirapati. Yung Kroyong Wirapati seselontodan adug songkol jiga tadi. Bumbukna kerasa ngeri berkabina-bina. Tapi Wirapati terubuh itu bae. Terus akhirnya kebelah kencam berijeng nyabat gigir kena pipi Aki Puralaga. Ramo-ramona anu sekedir wajah ngancam pipi anu geus kemong. Yuk kalau gelas kita agis ku Aki Puralaga. Disusul ke perut kencang nyodok kena hulu angan. Yuk. Wirapati ngerokeun dadana tonggong jiga bengkung. Nahan kanyeri anu pohara. Tapi telila. Sawuk. Wirapati nyebutkeun di ramo anu katuhu kana beungeutna Aki Puralaga. Kawak dikawak berijeng terus parieskeun ku si Aki. Awak Aki Puralaga ngagilek atuh kabelah katuhu. Ngan teresiku anu mapan sareha musuh. Yuk. Tobat tulung ada. Bakat kunyari atuh nyebut tulung jeung tobat si Wirapati mendirero. Ting ngomong sebenerna manehna bener-bener ngarasata yang harupan eta Aki alias Aki Puralaga elmuna geuning temental ningali musuhna kitu pok Aki Puralaga harita berijeng ngeprukan lengan jeung baju. Long, gaya minta tolong ojang. Nadanya kekecapan musuhna kitu Wirapati ngahya abdi panas hatena. Manya kapaksa mundur rasa kedeung panon neratere ka kenca jeung ka katu jika nuyangan pilung paten. Bereeh nempo kala surya anu keur gelut bebeakan jeung Wardi. Di dieu katempo kala surya unggul lantaran Wardi geus sabaraha kali kabeunangan. Begitu Wardi geus bareuh ditampiling huntuna unger dua. Keturukan pengawasan si Wardi. Aing bakal ditanah bersama tidung bapak. Pokoknya iya si bakal modar siap. Cek kala surya beri ngabar-ngabar dampaleun anu meber. Rek nyabok deui ka Wardi. Harita muris paureun geus teu wani maju. Muntong kabacok bae si bangsat. Aing mah satisieun ku pae. Sabab aing geus buleun hate rek nganyang kalaktia. Tembana Wardi ngajanji boog de ari ngomong mah geras kene. Nembongkeun wawanen atuh puguh kala surya keuleuh pisan. Kalawan teu ngomong ge sakilat ngayunkeun leungeun arek nampiling pipi Wardi. Tapi mending sakilat aya nu nyamber kana puputigan kala surya. Yuk. Kala
Surya muringi sadita terus aturet ngareletodak kenca kasapak Aki Puralaga geus ngajegak bari molotot. Setan kolosio. Manyetraun. Rajon wali ngabohan. Aing ngabongohan. Tapi nyalametkeun batur aing, dulur aing. Anak aing si Wargi. Sarua wae saudara. Ngomong nama siya tetapi siya ngabunghan gubog. Nah siya kipe tetenya hadi tata kalamag ruot. Ya, rasakan siya. Agak kinto gubog. Kalau Surya ngirimkan panggil anu matak matin. Datang da meningah hiu bang baraan. Di arah teh carehamna Aki Puralaga. Ari Aki Puralaga ningali kitu mindahkeun suku katuhu kaharing. Marangan awak anu ngagil kabelah kenca. Sarta dua leungeun ngadorongkeun leungeun musuh. Gila ngabantingkeun barang cing kitu leungeun katuhu Aki Puralaga ngabesot kagigireun. Hiu. Wah, kena pisan kana gado musuh nyatana si Kala Surya. Loh, setan. Kala Surya kukulutus huntun akarasa liru. Wirapati ngalanyap hatena empok itu mah. Loncat atuh bari ngirimkeun pereupna kana walikan Aki Puralaga. Nyeranti tukang kalawan kesit pisan tapi edas. Aki Puralaga juga boga panon dina punduk. Gancang balikeun awak bari mindahkeun suku katuhu. Bari katuhu sajajar jeung takak rek ngabenung serangan lawan. Hiu, geus. Pigelang leungeun diadu, Wirapati nyengir sabab leungeunna asa diadu jeung lingis. Tapi teu kapok. Nu kenca sakilat ngajul kana gado. Tapi Aki Puralaga oge teu cicingeun. Gancang ngageukeun sirahna, ngarangan leungeun katuhu anu nakuk beureuk lawan ti luhur. Langsung digalepkeun ka handap. Atuh leungeun Wirapati teu bisa gerak. Mana komo beungeut anga kabur kababuk manten ku pereupna Aki Puralaga anu belah kenca. Yo. Wirapati harita jajari jegan sonton gemuk. Wirapati rumu bujur teh teunut kana taneuh nu garing. Sapadina mah ku Aki Puralaga arek dipendo deui, tapi tigigir aya nu ngolepat kana puhu ceuli, hiu klop kaplos. Saretan katempo kuda-kuda Kala Surya nyangeyeng tigigir. Teu diantep, seak disapu ku suku anu belah katuhu. Hiu klop. Si Kala Surya nangkarak bengkang. Barang rek dijejak dadana rikat ngagorencelkeun awak terus nangtung deui atuh bari jeung napas ngahedat. Kaya Wardi anu geus menang tanaga di cicicingeun maneh narikat ngalugas bedog siap cabut bitis Kala Surya muka kana anjeun. Jeung atuh si Kala Surya harita keneh luncat mulikeun ka jauh micin sebetan bedog geuti Wardi. Saya nincak di tanah bari jeung malik ka Wardi panu ngabulia bakatu ambak. Bangsa calicik ngakesi sesedan. Kala Surya kukul bersawuk ngayong kana tuur Wardi. Tapi rikat di papan ku bedog galeong suku mengko. Capek muncaktan di barangan ku awak Kala Surya anu muter make jalan tukang. Nyaho-nyaho suku kencan geus ngablesur kana pipi Wardi. Rek di papan ku bedog teh teu kaburu. Kapaksa muncat ka tukang celeng hiuk kapos atuh harita. Suku Kala Surya ngahakan angin. Wardi salamet Kala Surya kakarot huntuna tapi edas. Wirapati nu tadi rubuh dengan sajurrat nubruk Wardi. Hiup atuh harita. Dua perip langsung atuh kana walikat ti tukang. Wardi teh warangan ukur calangap bakat ku nyeri. Langreker harita keneh leungeunna ranggah. Gebru atuh Wardi rubuh teu kuat nangtung-nangtung acan. Wadah seperti cek Wirapati bagung anu gemes pisan. Nampok kitu Aki Puralaga meninggalanyap hatena. Teu sangka gerakan musuhna sakitu pisan cepetna. Hampir teu katuturkeun ku panenjo. Mana? Cek Aki Puralaga. Riung mundur atuh. Rek ngawahan. Cek ningkatan. Langsung raketek. Harita ngawang mun kuda-kuda rakep na karangan. Aki Puralaga geus tuan gagabah ayeuna mah. Sabab kanyahoan musuhna teh kuat. Ayeuna Aki Puralaga rek ngagunakeun jurus-jurus simpenan anu ampuh. Barang ningali Aki Puralaga mata kitu Wirapati jeung Kala Surya ngarti. Hop, silung-silung duanana atuh ngabahan langsung ditenang gerak-gerik Aki Puralaga ti kaanggangan.
anu yakin-yakin dianggap bahaya pisan nyage tantungan kolot sedangkan wadi anu geus ulah kaya di palire atuh jong-jong ngesod ka sisi berjung muringis nahan kanyeri dada ungap ambekan sesat warikat asaruja ditonyok ku Wirapati. Wirapati kalau suya non ayo geus bisa heureuyang jeung aing mah ngangkap ka bebenit nu bedegong jiga sahayo geus sambat jeung bapak sia balak ayeuna umur sia bakal beak. Aki Puralaga susung barbar jeung melotot nyaan ambekna teh Tragilingin aku Wirapati jeung Kalasurya memang lain labora. Keung jeung mata nyapan kana hate. Duanana teu wani gagabah. Ya, gagi ngajak tarung bener-bener sia boy. Ya sok, gunakeun jurus kamewan urang. Tembak si Kalasurya sarua di daria jeung teu wani gagabah. Harana keneh Kalasurya ngagunakeun ilmu aneh. Tinggilan anak lamun kena ka musuh bakal sanggup malingitkeun ilmu musuh. Sarta moal bisa digunakeun ka basnutun bakal nang dipawara teh we. Raketak. Kalasurya ngawatek eta ajian waleungeun geus dihari. Dampaleungeun meber. Urat menih rantang dina beheung, panang molotot sarta huntu meuli ka krot ngancing. Ari awak doyong ka hareup, budak-budak wadawa jeung rekep. Kaayaan kitu geus kanyawan ku Aki Puralaga. Yen matak ngabahayakeun. Samaneh Kalasurya ngagunakeun ilmu Aki Puralaga sakilat ngadrongkeun leungeun ka hareup. Bari ngabiekeun tenaga batin, metakeun tenggelan jarak jauhna. Yuk beresap aya kakuatan anu ngancam dadana si Kalasurya. Ya awas oi, bahaya! Cek Wirapati ngabejaan, beresap atuh harita. Aya sinar bodas anu bijil tina leungeun Aki Puralaga. Rek mapag serangan Aki Puralaga. Jemur atuh aya sora anu tarik pisan. Liop! Silegur aya sora tarik pisan dua kekuatan bantro. Aki Puralaga lebih unggul tanagana nyage atuh aki-aki balukana tinggilan Wirapati kadorong kana awak Kalasurya jika nambahan kuat atuh puguh tumrapna ka Kalasurya asuh ngatak lanyapan kana hate lantaran awakna diancam bahaya pati kolot jeung atuh maneh ngaluncat sabab teu wani ngadu tanaga beresap gerug sada aya anu barang teuas anu ragran nibantan dibarengan ku taneuh adu mancawura ka Jomantara tenggelan Aki Puralaga kena kana tani nyurungkeun kakuatan Wirapati atuh puguh tambah rongka mata keung jeung mata kukurayeun. Bisa kenyanyin rasakan si osak. Gila Aki Puralaga ngagilakeun awakna. Dampalingin anu meber ditujukeun ka Kalasurya anu geus aya gareng narajang. Beresap atuh aya heuseut tipis anu bijil tina leungeunna. Ngabresur muruk kana beungeutna Aki Puralaga. Tapi lebahir ka tembong lemahna Kalasurya. Eta hasut cicitan ditiup wewe ku kakuatan Aki Puralaga. Baru karena jadi mali kana bogana. Leuwih cepet matang inditna. Yuk beresap beredung asa aya paluwajah anu neubrang kana beungeut si Kalasurya. Jebred kena lengak galeong kebut si Kalasurya rubuh. Kuda-kudana teh kuat nahan awak anu ngageter akibatnya benturan tenaga ti Aki Puralaga. Allah! Wirapati ngagero rewas mesna nuburu karik ngarabu awakna. Jangan arek ngawak ka baladna lantaran nyaho Kalasurya tatuparna tapi naas. Harita teh Aki Puralaga geus ngagunakeun deui tenggelanana. Aya tenaga aneh anu ngabentur kana awak Kalasurya, tapi kahadang ku awak Wirapati nu kakana jebul. Atuh harita bek dewe kana cangkengna Wirapati. Wirapati nyekelancang genggan wasa karasa potong beungit karena biasa kapai berak nyuuh kana dada Kalasurya. Atuh harita nu sarua di Kalasurya ge
ngalaman katu anu parna. Berapati cerah banget aing beban. Kala Surya Humarurung sahudur awak manusia teh tangan pangawasa dir anu dipupul bayu. Ari Merapati cenah jawab hatina reuas jeung ranyapan sambat ketela pisan pangawasa eta aki-aki teh lain lakeun. Harita Wardi geus teteg di hatena ngan tanaga asa musnah walikatna nyeri keunih nyautan. Parandene kitu geus kuat ari nangtung terus limpang ngalaunan ngadeuketan kaki Puralaga. Anu harita masih kene pasang kuda-kuda bari jeung panon nolong ka musuhna anu duaan. Wardi harita kakarayapan muru ka aki Puralaga. Sanggeus deuteupok jang Wardi harita. Sakalian we podaran eta dua mangkeluk kita kudu dihampura deui. Ye kuring hampir paeh walikat ditonjok ku Siropati. Kekeng wala jang Wati. Kumaha? Kekeng wala. Ya calungkan beres ya can sesok kasih geura. Bisi Siropati jeung si Kala Surya hojah deui. Akeh deuk ngayonan pangawas samaranehna di Pikarengse. Oh gitu. Mengatuki kade sinatos-atos. Warni ngalius berjeng tungar cenghel. Oge dicampur jeung panasaran hayang nyaho kana naon anu balik dipilampah ku kasepuhan Cibendi. Nyatana aki Puralaga jep kaayaan teh jempe. Saurang oge teu aya anu ngomong. Angin letik ngahibir nebak kena dangdaungan. Mata poe beuki ngulon we harita teh mencrong kenuker ngaguler ngandangan kanyeri. Tarasana ku Wirapati jeung Kala Surya asal leuwih panas batan biasana. Panas awak, panas hate, lila kulila aki Puralaga limpang ngadeketan kanuaan. Poknanya mari jeung tetep we waspada. Bisi nuduaan api-api ripu. Babanyek menurut tuyong. Siah rek kumaha ayeuna sia. Wadi kene ngelawan aing. Mun wani kene gelut geura maju. Mun tong ngagoler kitu sia. Kan suali lamun tu wani kudu taluk sia ka aing. Kitu ceuk aki Puralaga. Sedengkeun duaan teh buru-buru ngajawab. Anur kitu we silih reret jeung baturna kawas anu silitanya. Nah kudu kumaha? Da ari kudu taluk mah kehlaanan. Kodaran we sepuh tuh. Wardi keukeuh harita teh. Nyetah maehan kedua. Jalma patalukanana. Sia karasa panas kana hate Wirapati. Nahudangkeun di wawanin anu geus bareng. Sabab mangsa cekap waktu cukup can para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Dina malam Senin mudah-mudahan urang panjang bisa saderna oge aya dina sehat walafiat. Nah diri baris maju bagian angka 43. Hatunun wa kumarupi perhatosanana ujung kantun kesadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.